Allah loba teuing hees. Bahkan kuduna ma wa minal laili fatahajat bihi nafilatala. Ketika datang satengahna peuting fatahajat urang teh udah salat tahajud di jam 2 di jam 3 terus sampai subuh. Maca Quran itu boga amalan gitu. Sampai ke subuh orang langsung berjamaah subuh. Tak subuh orang makaya. Gitu. Eta geus teu kaganggu tah, geus subuh urang hees. Sampai jam 4:30 maksimal jam 5 eta geus subuh. Jalamun urang ngomong-ngomong aing mah hayang hees keneh. Atuh ku gembul amat eta molor. Ya. Atau mun dina barang daharkan eta molor ku gembul-gembul deui. Jam 4:30 masih keneh hayang hees kalah kangencengan simut. Tuh kira-kira ai pugu cenah heesna peuting teuing aju saja sahees peuting. Ai teh nyina naon mah atuh mending molor. Jabeun tah bae makana rokok ge hambur. Benar? Rokok hamur, minyak mahal kudu beunta bae. Beunang sababna ai lapar ngagoreng cau deui. Ngagoreng dangder. Munasabah minyak hambur, minyak mahal. Eta kudu sok beunta bae eta mahalna mah. Rokok pan ari peureuh mah lumayan irit, setengah bungkuseun. Gitu. Jakula mah eta geus beunta bae jam 3 beunta eta. Beres bae atuh wiridan samampu urang sadaek urang. He eta mah salat subuh boba mah setengah bungkus bae akulah. Kopi sagelas mah geus pasti eta. Sababna geus beunta deui. Tapi keur hees mah can pernah alhamdulillah gitu. Keur hees kulang ngorokok. Syukurna kapalebah dinya eta. Coba lamun keur hees masih kene ngudud. Pameureun kahuruan. Tah hiji tah subuh teu ngaganggu. Makaya urang ti dinya nya atuh he eta sampai jam 12 makaya. Sabaraha jam eta kan? Taruhlah di jam 7 orang makaya 7:30 sampai jam 12. Atuh piraku teu capek eta awak. Kita istirahat ku pangeran jam 12 dak tangange eureun lain loba jurig lain. Aya jurig mawanci ku kumaha ge aya bahkan dia ge bawa mah jurig. Gitu. Ta eureun ngalaksanakeun paberesih urang susuci nyang hareup ka kiblat ja urang ieu keur ngagolangkeun milikna. Hitung-hitung setor banget bae ka Allah. Laporan ka pangeran. Gusti, abdi ieu tas ngagolangkeun milik Gusti. Ieu abdi nya hareup ka Gusti. Teu imbangan sebenarnya mah Gusti antara ngagolangkeun abdi kana milik Gusti jeung bakti abdi ka Gusti. Mana imbangna? Digawe mah di jam 7 sampai jam 12 salat mah 3 menit acan. Bari jeung gugurupu bae inget kana cap pupu-pupu bae. Eta urang. Eureun teh jam 12 tangange wanci istirahat. Anu deureus pan eta jelema eureun mah eureun. Gitu kabeh ge eureun. Kunaon ari si beungeut hanteu. Eureun mah eureun. Bahkan aya cacaan hiji bos eta ka kula kenyataan. Eta poe Jumat ku kula kieu eta anak buah sok diprekeun. Maksudna mah sinajara rumah kalah nguseup. Pan eta urang kula bari nyepi sengit eta sebenarnya. Wanci dohor henteu teu kaganggu eta urang. Lanjut ti dinya tas dohor, naon eta urang aya salat deui nu wajib eueuh. Can datang waktu asar mah. Ya datang waktu asar, atuh wanci eureun ieu Kak. Wanci eureun. Eureun eta urang salat beberesih. Balik ka imah. Magrib mah atuh bari midang ieu tah. Neka mushola, neka masjid berjamaah eta bari midang cikolot teh mah bari mawa bako selepak. Apa jalan bulak begitu ke masjid. Gangguna penting isya memeh hees. Non aya kewajiban salat keur tengah hees jauh. Itu anu ngaganggu kana istirahat, anu ngaganggu kana pagawean eueuh. Nya. Mantak di dieu kukula bakal dibahas mudah-mudahan
atuh tiang sing tiasa ngajarikeun pamikiran ka urang sadayana masalah salat 5 waktu eta cik di dieu payajibu hadhil furudu fi awqatiha ala kulli muslimin baligin akilin tohirin wajib hadhil furudu ieu kaparduan nu ieu nyatana salat 5 waktu nya. Wajib oge ieu salat 5 waktu bi awqatiha dina waktuna gitu. Encan waktu mah teu wajib teu naon. Dohor jam 12 eta karejeng kurang sadetik can wajib. Komo kurang sajam can wajib. Wajib oge geus datang waktuna sabab kita bab mau kuta wajib oge ngagaduhan waktu-waktu tertentu teu sembarangan. Jadi wajib oge pi auqatiha dina seluruh waktuna ge ala kulli muslimin. Ka sakabeh jalma anu statusna muslim. Agamana Islam. Jadi ketika orang misalnya diberean sanggup sholat atau ulah ketika teh ubarna ka teu kudu nanya ka kiai nan wiridan pangdaek sholat tinggal cokot dompet kakak keluarkan KTP tengok agamana naon gitu bae ulah gati-gati ulah nanya ka kiai sugan aya wiri doa pangdaek sholat pang sumanget sholat kiai ge wancing ngedul mah pagon nya ulah gati-gati tinggal neuleuh KTP di dinya KTP urang agamana naon mun agamana Islam atuh ulah ngedul jaku maneh agamana Islam kecuali barang dideuleuh naudzubillah misalnya dina KTP na ya barang dibuka agamana Hindu wioslah tong salat kilang gitu ge Hindu ge boga salatna aya salat agama Hindu gitu ngan ulah salat Islam gitu bae jalain orang Islam ieu dibuka kurang KTP aing horeng budak kurang Islam ieu atuh kudu salat gitu jam muslim eta jalma anu beragama Islam. Ai muslim eta naon bahasa urangna? Jalma anu pasrah diri. Muslim eta. Simpail ya. Aslama yuslimu islaman. Bahwa muslimun. Muslim eta jalma anu pasrah diri, pasrah ka saha gitu. Ongkoh muslim pasrah diri. Tapi wedel. Atuh nu pasrah wedel kumaha tadina jing pasrah ongkeh wedel aya pasrah mah narima bae di kumaha pasrah ya geus aing menyerah gitu nyerah tamantak digambarkeun melalui takbiratul ihram ngangkat dua leungeun urang kajian hukumna sunah bari jeung sunahna sunah ayat Allahu akbar ieu teh gambaran kapasrahan urang zat anu maha kawasa, zat anu maha agung. Janu pasrah manu nyerah mah di mana ge sok angkat tangan. Maling dikepek ku polisi. Angkat tangan cik polisi. Telok ngadenge kula cik polisi. Angkat kaki. Lumpat eta mah berarti. Angkat tangan, tita angkat tangan. Angkat leungeun jauhna naonan teu berat. Ya. Golot trok tirorah kaluhur bari jeung pinu kadorong ari leungeun kosong teu kaangkat aya naon di leungeun urang coba di ronsen ka ditu ka Cikesik jadi ala kulli muslim ka sakabeh jalma anu muslim agamana walau pima madho sanajan Islamna dina zaman anu geus kaliwat kuari mah lain Islam tadi nama Islamna disebutna murtad jalma murtad naudzubillah kuari loba jalma murtad ka loga apa
ngomongna mencari kebenaran. Mencari kebenaran di mana menurut saya eta? Nggak sabarolah eta mah nu penting ulah urang. Iya, jadi sanajan kuari mangge selain Islam, naon bae non muslim lah secara garis besarna. Mun tadina agamana Islam tetep eta si eta wajib salat. Murtad eta. Murtad tadina si jaed ieu misalnya Islam. Geus kitu pindah agamana. Kana Konghucu ta, kana naon lah non muslim, kana Kristen ta. Eta tetep kajen dina KTP na geus ganti ngaran agamana, datang waktu salat wajib salat. Wajib salat bae, pancen anggo murtad wajib salat Islam tadina. Maka ketika pindah menang teguran, menang hukuman tetap ngalaksanakeun kewajiban. Kumaha cenah geus asup Islam deui engke sadar wajib kodok wajib. Aing mah cenah ongkoh keur Islam keur kafir ge atuh geus salat, asup Islam burung kudu kodok deui. Atupan eta mah salat kafir. Naon sa salat kafir henteu, atuh kunaon kudu salat pan dia tadina Islam. Gitu. Kecuali tadina babah heula. Lain tiba heula. Tadina ge memang kalau artina palawangan non muslim asup Islam atuh teh wajib kodo. Itu ngodoana teu taklif ku hukum secara tanjid. Gitu. Teu taklif ku hukum secara haritan teu. Begitu asup Islam karak wajib salat nu kitu mah. Ya walau bima madha sanajan Islamna eta dina zaman anu geus kaliwat. Gitu mantap payas mulul murtad. Ngawengku ngabawah ngagaris ka jalma-jalma murtad. Naudzubillah urang mah hirup kajian sakumaha susana ge lah. Ulah sampekeun hate urang boga kretek rek kaluar tina agama Islam. Ulah nya geus lah di dunia orang cukup madarat. Cukup sangsara samadaratna di dunia eta moal sateu kukuna jeung madarat di akhirat. Lamun urangna loba maksiat sakumaha ka nyerina hirup di alam dunia moal nempel kana nyeri di akhirat. Teu percayanya? Yakin can ngalaman ieu. Munasabah kadinya nama. Ulah kitu mah ido. Ngan engke bakal kaalaman. Baka orang-orang kafir ge dilelece di neraka ku malaikat. Toh kori makarasanya cik malaikat. Perkara anu kudia dibohongkeun di alam dunia. Kuari makarasanya. Oh bener cenah rasul anu bener. Kami bae nu bedegong. Kami bae nu teu nurut. Orang kuari diomongan kitu ku sabab can ngalaman alasanana. Heuh encan atulah nungguan ngalaman kan. Nu kitu mah. Nyerina bungah urang hirup di alam dunia senang misalnya di alam dunia moal nempel moal sateu kukuna kana kesenangan alam akhirat. Lamun di dunia nurut ka Allah. Itu sasenang-senang aja lama sapang senangan dalam dunia. Ya dunia mulai nu senang sebenarnya. Sebab dunia malain tempat pakikeun kesenangan, tapi tempat pikeun nyiaran kesenangan. Dunia malain tempat sugi, tapi tempat nyiaran kasugihan. Ya urang kuari keur nyugi. Nah di mana engke di ditu? Di akhirat. Jor teh kuari mamasakat ge keur nyugi ieu keur ngawadalkeun heula urang. Ngawadalkeun awak, ngawadalkeun keluarga, ngawadalkeun harta, ngawadalkeun waktu. Gitu. Dipake korban kurang. Ya awak urang penting ge pan dikorbankeun cik nafsu urang mapan gawe naon kudu kokoyong-koyongan kamu salat. Gawe naon ku koyong kamu jisa kieu ngirincik hujan meuring ngarengkolan ewe. Kamu nu ngara keneh mah nya kula mah geus kolot ya. Gitu. Nya kolot kulit mah mun kalakuan mah kalut bae. Heeh, cik nafsu mah ngan kurang pun tetap dipaksakeun, dikorbankeun awak urang biuk di pangajian, ieu urang keur ngawadalkeun awak. Dia waktu lumayan ya. Mun kana tukang usaha teh mah time is money. Waktu adalah duit. Gitu. Ari urang mah lain time is money, time is udud.
waktu adalah ngebulak-bulak. Orang malain waktu adalah duit, waktu adalah micenan duit. Sararugi tukang ngerokok mah. Gitu. Sebab batur manjaran duit orang mah micenan duit nya ge rokona meunang ngahutang bari telok mayar deh. Telok mayar gitu. Eta hiji eta urang wajib salat oge dina waktuna. Wa yahrumu takhiruha anhu li ghairi udrin. Kumaha lamun kurang diakhirkeun ya salat. Sehingga keluar waktu ngahirkeun eta Kak. Gitu. Ngahirkeun eta keluar an waktiha jauh tina waktuna keluar tina waktu ngahirkeun eta ngaranna. Ya. Adapun can keluar waktu eta can kasebut kategori ngahirkeun. Ngeun aya hukum engkena makruh, aya hukum tahrim, macam-macam. Ada rosa-rosa teuing menewel kana waktu sejen. Dan deui hukumna aya hukum haram segala nya ge sah bae salatna mah. Gitu. Jadi nu dilarang keras eta ulah sampekeun ngaluarkeun salat dina waktuna dina eta waktu urang teu salat li ghairi udrin eta ge masih keneh aya keringanan ngaluarkeunana tanpa alasan. Tanpa alasan cik agama anu dibenerkeun ku agama sehingga urang teu salat di dinya engke lain di hukumna ari aya alasan mah. Gitu. Ya mau alasan kunaon salat ku urang teu dilakonan. Gitu asar deui begitu. Meus mun ngomong kieu urang karake beres salat dohor, geuweung adan asar idak asar deui cenah gitu. Atuh sabah muna eta mah. Kunaon sababna? Kakak salat dohorna jam 3 kurang 10. Sedangkan asar ku ari mah jam 3 kurang 5. Munasabah asar deui gitu. Tapi geus salat urangna. Geus salat dohor. Jadi haram eta diakhirkeun salat ketika keluar tina waktuna tanpa aya udur urang teu salat. Amma takhiru li udrin pala yahrumu. Adapun ngahirkeun salat tina waktu karena aya udur sara, udur cik mungguh agama, dibenerkeun ku agama, ditarima ku agama alasanana teu haram teu naon. Hengeunangan agama mah teu ngaberatkeun naon. Mun pantek paku misal. Cik pangeran pokona meh tah yang nyak. Dia alasan naon ge ku aing disiksa be pokona. Teu aya ka dieu nya Allah eta. Itu teu aya. Jadi agama itu tidak memberatkan. Agama itu memberikan berbagai macam fasilitas keringanan ka urang. Nah eta urang teu leumpangan dituntut kudu salat 4 rakaat bae dahar. Jangan teu. Asal cukup syarat, jarakna, tujuanana, beunang ke urang eta dikortong, dikosor ngaranna, 4 jadi 2. Asal ulah nu 3 rakaat jeung nu 2 rakaat bae. Jeung nu 3 rakaat bingung ngosorna. Sarakaat satengah pelebah manareuna. Bingung. Atau maghrib dikosor, pan 3 rakaat. Sarakaat setengah laju pelebah manareuna. Jadi bingung. Salat subuh 2 rakaat hiji berarti. Ieu nu maghrib. Ieu ngeureutna urang pelebah mana ieu? Eta beunang naon eta kudu salat dina waktuna bae eta urang keur leumpangan. Henteu Kak. Diringankeun. Oh, budak dur dohor, dur maghrib, cik hate urang lah kebe aing mah. Salat neuk dibawa bae ka isya. Moal salat maghrib dina waktuna. Naon ngaranna eta? Dijama takhir. Teu masalah nu penting memeh beres waktu anu awal, hate urang geus ngajam. Bahwa salat nu ieu rek dibawa ka nu itu. Gitu. Dur dohor ngagok ieu. Kayak bae lah bawa ka asar. Gitu.
Atawa sabalikna, aing ge mah asar bisi carape ieu. Tarik bae kuaring ka dohor. Jama takdim ngaran. Isa mah aing bisi jeribitis ieu. Cara rangkeul ieu mopo ieu bisa nges aing. Tarik bala ku aing isa ka magrib. Naon eta ngaran? Jama takdim. Ngan subuh nu teu bisa ditarak tarik ka mamana. Sebab si eta mah jauh jeung nu mana oge. Hese narikna. Jeung teu ngaripuhkeun we eta mah. Tuh, naon eta agama ngareng ngabratkeun ka urang. Henteu. Puguh berat kayak berat nama ku teu nyawa ilmuna bae. Gitu. Bahkan pernah kula lelembangan jeung bangsa kiai, ngaran kiai ge poho ieu pan meureun nya. Gitu. Pas eureun deui di hiji masjid teh. Pan kiai mah teu salat. Kira nerapkeun ilmu cik ulah teh. Maksudna atuh imam tadi jama takdim. Nepak tarang eta karomana. Ai cenah kitu. Pohoan. Kiai pedala. Atur kana pun ilmu. Jarak geus cukup tujuan lain maksiat. Atuh imang geus tadi di jama takdim ku yang dibawa ka waktu ini itu. Nepak tarang kumarin nya cenah kitu. Kunaon aing poho, atuh poho masuk teh inget ya kaki. Bener cenah. Eta. Jadi beunang gitu. Teu dihukum, henteu kena ku hukum haram maksudna. Ngaluarkeun salat tina waktu. Nah, syarat aya udur. Mana contohna wadalika ima naumu idalam yatada bihi. Contoh ya udur aya alasan nu ditarima ku agama. Nah, urang sare subuh rata-rata ya subuh. Anu sejen mah teu kahajan peureum ieu. Hees urang jam 11 atau jam sabaraha memeh waktu. Berhubung ieu pamajikan ge tibra, urang tibra, listrik paeh teu kadenge sora nu ada. Alarm teu disawarakeun. Begitu brai mata urang muka geus caang. Waktu subuh geus liwat. Eta ngaranna hees memeh waktu, hudang liwat waktu. Kumaha eta? Atuh dihampura ku pangeran. Alhamdulillah urang kayak kitu bebas. Henteu teu bebas. Ulah juga ngomong bebas bae. Kodok mah wajib. Ngan berhubung aya udur, kodok neta henteu kudu kontan harita kene. Boleh diengkekeun. Teuing burung gara nyieun kopi bae heula itu kang ngopi mah. Gara ngudud bae heula, gara sarapan bae heula burung. Ari eta mah neuk engke bae. Ngan pan mayar hutang mah mending gegeuraeun let. Ai mampu mah. Ai keur aya mah. Sabab urang tadi teh teu boga jaminan umur urang nyampe ka mana. Bisi mah kakak ngopi kateureuy jeung gelasna. Laju pae salat subuh can dikodok. Nah kumaha coba? Atuh ieu mah keur conto lah. Keur conto. Ajal mah teu nya dina jadwal celaka maka eta kamari kecelakaan di tol Cileunyi teh sampikeun beruntun sabaraha mobil. Non eta kabeh jalma nu boga musibah kecelakaan geus di jadwal teh aya. Jadwal kecelakaan moal aya. Moal aya nu nyaho kabeh ge kakak teu geura ngodos salat. Begitu kakak keur ngopi pelenyun ngudud. Ya. Deket tabung gas ngududna. Gasna bocor. Enggak beledug. Kahuruan urang. 100% awak urang. Paeh teu katulungan syariat. Sedengkeun candi kodo ieu salat. Pan resiko deui bae. Mending gegeurahan atuh engke heula aing rokok 77 ieu kelar amal. Bae ampun aing. Rokok 77 padahal mau mana nu reubeureng data SS. Mun kelar-kelar teuing ngakirkeun salat atuh gawe naon? Aing mah Allah eleh ku SS. Allah eleh ku 77 kurosa teh ngeta otak dina tuur. Ya, dibere rasa ge ku maneh ku pangeran. Nikmatna rokok, nikmatna kopi. Ai ka pangeran teu inget-inget. Coba lamun rasana urang dileungitkeun ku Allah. Rasana naon sarua bae.
kudu pelebah dinya orang mikirna. Kerikekeun kitu masalah asal niat rek dikodok kitu bae. Nah, ngan leuwih bagus disegerakeun. Nah, kuali mau pumna kumaha lamun heesna teledor. Contoh, nya heesna meme waktu. Ngan ketika datang wanci subuh kadenge nu adat. Lalapatan kadenge kajen jauh ge. Kok mau bari jeung jelas mah. Moal mungkin nu hees ngadenge moal. Sebab nu hees mah teu sadar. Matak nyirikeun pejus anu nyaring jeung nu hees. Deulekeun volumena. Dengekeun volume pejusna. Lamun volume pejusna kenceng berarti sia teh nyaring. Lamun volume pejusna lembut berarti hees. Sababna lamun kenceng berarti dibeuteunkeun Kak. Berarti lamun ngebeuteun mah nyaring kan? Udah. Lamun lembut pan alami original gitu. Kaluarna eta secara alami doang bahasa tukang tumblen pastina. Lemah lembut kang urang Tasik. Lamun anu nyaring bapan dibeuteunkeun dut cenah kita. Eta anu nyaring. Tapi lamun anu hees dut. Nah, eta alami suara kentut secara original. Jadi eta yakin hees. Ayeuna kadenge nu adan berarti nyaring Kak. Berhubung kakak hulap udang, udah 5 menit deh lumayan. Panda-tanda gitu dah. Atau saperapat deh lah lumayan. Sedangkan pan teu bisa dijadwal nu kitu mah. Liwat akhirna waktu. Maka kakak lain hukum udur anu dihampura tapi teu dihampura teledor ngaranna. Artina naon? Begitu nyaring ulah gerak ngopi. Ulah gerak ngenyang ngahom-hom 77. Nyinaon heula ngalaudu salat mandi janabat ari ti penting tas tempur mah. Salat kayak karak tidinya. Sabab naon urang teh kena penalti. Artinya naon urang teh pelanggaran. Komo eta mah ku pamajikan diguyah-guyah. Kak, subuh Kak, meletet matana. Cik saha dohor dia. Atuh eta mah parajas ya Kak. Ya, atuh digusur. Eta ngaranna tanpa udur mah lain deui Kak. Jadi resikona beda. Di dalam ya tak ada di ampura oge. Aonis yanin ida mana teu kadeula be hurufna. Lam yakbal antaksirin atawa poho Kak. Poho be ieu mah. Les bae teh inget kana salat. Ngon pohona eta lam yakbal antaksirin lain ku sabab keteledoran. Gitu. Ieu mah poho bae poho. Teh inget. Atuh inget-inget kadenge kaum adan asar bae. Ai kitu gaweuna jangan salat dohor ieu. Gitu. Kumaha kitu poho anu teledor. Contoh, urang teh naon ngaranna pohona ku sabab katungkul ku perkara-perkara anu teu bermanfaat. Model baheula mah katungkul ku catur, kerambol gitu. Kuari mah main eta teh dina HP naon ludo gitu. Atau main slot komo teh. Judol cenah gitu. Judi online. Eta sampaikan poho ku taledor eta mah lain dari sikona engkena kodona wajib alal power deui nya. Tapi lamun poho lain ku sabab taledor model kitu tadi kajian tegara dikodot terjadi masalah gitu Kak. Eta jadi sabenerna mah agama ieu teu ngaberatkeun. Fal wajibu bidukulil waqti ahadu amroini. Nah, ketika datang waktu sholat, aya salah satu di antara dua perkara nu wajib nu dilaksanakeun kurang. Ya, contoh dohor. Waktu asar, waktu dohor asub. Aya salah satu tina dua kewajiban anu ku dilaksanakeun kurang ya. Ketika waktu geus asub, waktu geus asub.
Eta salah satuna kudu akan kurang. Lamun salah satuna teu dilakonan bahaya. Kewajiban kahiji imal fi'lu. Nu pertama ya, ketika waktu geus asup gegeran salat. Tah kewajiban nu kahiji tah. Eta pan abdol-abdolan kan? Salat dina waktu. Teu aya deui ibadah pang abdolan kedue salat dina awal waktu. Bahkan meme waktu ge geus ngeludu. Geus bersih, geus nungguan waktu salat gitu. Ari urang mah pan ditungguan. Lain nungguan. Imal pilu kewajiban kahiji lakukan salat. Ai pugu mah kagok ka. Ja urang mah aya kagok bae pan. Oh, nah ge jelema hirup ya. Aya kagok aya bener aya. Moal aya hukumna dina agama lamun eueuh. Kagok. Wa imal azmu. Nah, alal fi'li henteu gerak prak salat mah ngeun dina hate mah geus aya cita-cita, geus aya ajam, geus aya tujuan rek ngalaksanakeun salat pil wakti samemeh kaluar waktu. Dohor jam 12 di kagok kebelah jam 2 cik urang ngeun hate urang geus boga ajam, aya niat kan. Naon ajam tujuan cita-cita ngeun prakna engke eta ajam. Ari niat ngalakukan tujuan tapi bari jeung prakna eta niat. Doang salat niat bari salat teh. Oh bari salat. Niat puasa eta pasti bari puasa engkena. Langsung prak kana neuk puasana artina. Ya. Atau niat tahun baik, niat mah eta ku bari jeung prak ngalakonan, niat ngaranna. Urang paman sok salah bahasanya. Bahasa orang mau ngomong kieu. Atuh aiku lagi niat mah niat sih sebenarnya mah. Gitu, ngeun can waktuna bae. Atuh pan niat can waktuna. Ajam eta maka. Ajam cita-cita lain niat. Niat mah muktaronan bi fi'li, bari jeung prak ngalakonan eta niat usolli fardol maghribi cikna teh niat kaula salat fardu maghrib pan bari salat eta. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi niat haji bari jeung ihram, bari niat haji bari jeung prakpan munggah haji gitu. Mal mungkin ai kakanya na make anduk putih salinang putih dilio pugu pula keur niat ieu cenah ieu ihram neuk haji ira hajina can daftar aja. Oh aing eta mah kudu dibelok ka yakin mun wedan eta nya. Jadi ada salah satu tina dua perkara ketika waktu geus asup anu gara-gara sana hiji nu pertama nu utama gerak prak salat. Henteu gerak prak salat mah aya hal-hal tertentu anu ngaganggu ka urang ngeun ajam rek salat samemeh kaluar waktu eta kudu eta dina hate. Dina salah satuna eta kudu dilaksanakeun. Gitu. Wala yakfil azmu ala mutlaqil fi'li fil khuruj minal ismi. Teu cukup lamun ngajam salat ala mutlaqil fi'li mutlak neuk digawe imah dina waktuna imah geus kaluar teu bisa. Cikna teh kieu geus asup atuh dohor ya. Oke baik mah salat lah. Dina waktu tah geus luar waktu tapi pas salat aya. Neuk dina waktuna tah neuk dikodot tah ngeun yakin bakal salat teu bisa begitu. Jadi kudu ngajamna can kaluar waktu salat urang rek salat kitu ulah dimutlakeun ulah dimutlakeun. Eta jawaban aya panu ngagokan ka urang sehingga teu gara prak eta aya. Padahal kieu ka contohna ya. Ulah salat kakak ulah geura salat maksudna. Bagus ulah geura. Ketika beuteung urang lapar kejona jeung deungeunna geus aya. Ulah geura salat. Sabab engkena keur salatna inget kana kejo. Ari beuteung lapar. Ai waktu laluasa keneh mah geus geura dahar bae heula sing subuh. Gitu. Bisi engke kakak kejo geus ngamrak deungeunna geus abrak kalah salat heula. Geus kitu cik kiseru teh mah ya ucing. Ya. Neuk maling dengan sangu. Mending ka kalamun doang kiai pinter ganti susuratan
Allahus somad panucing ngajelo. Coba lamun ka kata bisa politik. Pangen lapor bae lau ku ucing ka. Jadi eta awasna eta nya. Jadi urang lapar, ulah teh ulah geura salat. Dahar bae heula, urang haus, ulah geura salat, nginum bae heula. Hayang ngising teu kawawa. Waktu geus asup ngising heula ka. Daripada kakak keur salat pupiringisan. Atau hayang kiih mah komo. Kiih bae heula geus kitu kara ngalawudu ka. Nya ngisang ngising. Ulah tas ngising langsung salat gawe naon. Tas ngising mah kebel prosesna. Ngisang heula nya tas ngisang kara ngalawudu kara salat. Mun geus make samping eta ge. Acan make samping mah pakelah tutupan aurat. Nya ieu mah mun kara salat. Ulah tas ngising langsung salat. Tena bejakeun ka batur. Ngising heula, ngisang, ngalaudu, tutup pake pakaian rapi, tidinya orang kara salat. Itu. Coba lamun urang hayang ngising, salat bae maksakeun. Moal kusuk ka. Moal kusuk. Mending lamun teu kabudulan. Eta pan pas ruku jeung sujud mah teu jubur urang. Rada kurang pati pertahanan ka. Gitu. Bahaya. Itu guys salat teh heula salat. Iya nan ngising heula kieu heula gitu. Eta anu kudu dilakukeun ku urang. Jadi agama eta sebenarnya mah teu ngaburatkeun ka urang. Asal urangna nyaho kana ilmuna gitu bae. Pain lam yapal walam yazam alal fi'li fil waqti asima. Kumaha lamun salah satu nu dua teh dilakukeun? Geus asup waktu salat teu geuraprak. Dina hati teu boga tujuan rek salat memeh keluar waktu. Asima maka kakak bajara jadi si asim. Non asim dosa. Itu dosa urang mun salah satuna teu dilakukeun ku urang. Hiji teu geuraprak salat. Nu kadua teu boga cita-cita rek salat samemeh keluar waktu. Jadi minimalna salah satuna eta kurang ketika geus asup waktu kudu dilakona. Wa amma idza ajama ala dzalik sumamata tahlam yakun asian enggeus ngajam salat. Teu geuraprak entok jaya kakagok tadi gitu. Kakagok teu geura salat geus kitu ngaran ajal mah urang teu nyaho ka. Eta malaikat Ijrail pan moal mungkin minta izin heula ka urang. Gitu. Geus datang waktuna mah didudut bae. Urang aya waktu macan kaluarkeun can salat, maot eta urang. Misalna teu pira sababna mah ku sabab reuwas misalna ngadenge pamajikan gitu dibonceng ojek. Panai jelema jantungan mah. Dibonceng ojek bae laju eta bae ka laju nyereset bae. Itu atuh padahal batur di pasar ya buat ojek. Jantungan langrep beh ku anak urang geus ditetegan ku licinan dadana 3 kali eueuh tah urang doang di rumah sakit teh aneh talak parentan netek jantung dikitu-kitu teh eueuh paeh labas kumata lam yakun asian tidak termasuk kategori jelema maksiat sabab tadina urang geus boga tujuan rek salat gitu. Itu tak penting tak ajam bae urang salat kajen encan bisa prak aya hal-hal tertentu anu kira-kira nggak bakal ngaganggu ka urang idalam yukrijaan wakti hal mahdud tatkala urang memang teu ngaluarkeun eta salat dina waktuna anu geus ditangtukeun ya waktu maka geus dibatas eta mentak urang eta singkah hade singkah hade eta dina ngalaksanakeun kewajiban ka Allah gitu ulah sampekeun taledor ai saran kula mah ari eta mah lain nungguan berjamaah jatelok berjamaah ieu rata-ratana gitu urang mah salat geus jajab masing-masing bae wanian urang mah salat eta sorangan bae
beneran wanian salat mah eta urang sorangan bae. Salian tirinya borong butuh bantuan batur bae padahal salat mah kunaon sorangan bae. Jab aing ngatur salat mah pan bisa sorangan pan bisa ngatur manehnya gitu. Jadi cepet lambat mah kumaha urang. Aya boga buru-buru urang ngaheang-heang gitu. Eta mah berjamaah pan kumaha imam. Ngan pan imam ge dituntut calingker. Jadi imam eta baik imam salat maupun imam ngadoa kudu bisa nulis situasi kah. Ulah sampekeun ieu si makmum teu ngeunaheun hate. Sabab masing-masing keperluan. Ulah kademeh ku maneh tahfidz Quran. Sampekeun salat susuratan ge meuni samakro. Ulah bisi batur aki-aki anu geus teu kuat nangtung kebal. Mending lamun nyaokan ilmu na bisa bari diuk saparo. Nangtung sapori mah pentanya ditahan bae, nangtung bae bari geus kakebelan ngaleuleteur. Awakna ngagibrik, gesang tiis mulai kaluar. Imam can anggeus keneh bae pan eta si makmum ngalaknat ka imam. Tadi ku juri dia. Mantak agama nyarek. Kecuali geus aya ikrar ti makmum ridho. Bari imamna makmum masur anu kahitung ku jari. Hadirin memeh nyalatkeun. Ieu kula neuk maca surat Yasin ya. Sampai angus. Sampai walai turjaun cik makmum. Heueuh sampai leuteung kumaha ridho. Kamayangan mak imam. Kami mah can nyorang ngalaman. Yang eta kitu. Ja kabeh ge rata-rata eta imam pakul hu. Tak kok kami mah laju ka bade bae geus pasti. Rakaat kahiji kuliah, rakaat kadua kulhu. Sebut bae imam pakuliah pakulhu. Ya. Ajar teh kamayangan ridho dengan secara lafzi wirucapan teu masalah. Teu masalah, tapi lamun teu nanya atau ditanya rarepeh bae, ulah coba-coba eta imam salat. Ngadoa sarua keneh. Ulah kebal-kebal teuing eta ngadoa. Gitu. Sebab mungkinna kebal-kebal amina jadi amim nyungkun. Men. Pan eta lamun geus kitu lain amin ridho. Mending lamun di dinya eueuh si amin. Lamun si amin pan kasinggung batur digetakan bae. Biasa bae panjang teuing ulah, pendek teuing ulah. Cik guru kula teh mah ocon. Eta ngadoa dinu hajatnya. Ari pendek teuing karunya kanu hajat. Gitu. Ari panjang teuing karunya kanu ngaminan. Pendek teuing di amplopna bisi setik. Mantap urang sedang-sedang bae dah cenah eta ngadoa. Panjang teuing ulah, pendek teuing ulah. Kecuali ngadoa sorangan bae. Eueuh makmuman, eueuh nu ngaminan sajeun sampai potong ieu leungeun urang. Ku kebal-kebal sabodo amat. Ai sorangan mah ieu mah kademeh doana naon timu munang ti kadu merenah ngadoa 7 pengkolan alabatan galantol hantem bae amprekan tamakmum pan geus ngelaknat deui bae geus cangkeul pan makmum teu kawawa nya gogodoh geus kadeuleu di hareup atuh parasmanan geus dibukakeun. Cik makmum teh imam kajul kasatanan gitu. Ngadoa. Moalnya setan ngadoa kan teu mungkin. Teh jadi urang teh kitu bae, situasina urang deulekeun. Kita ngaranna calakan gitu urang. Calakan eta lain bisa maca kita bae tapi maca situasi. Eta ngaranna calakan termasuk urang ka pamajikan. Deulekeun situasi pamajikan. Raut mukanya itu sedang senang apa sedang susah. Pamajikan ka salaki kitu keneh bae. Kudu nulis situasi. Salaki keur hayang misalna ieu, keur menggebu-gebu. Karakeneuk naek. Cik pamajikanna listrik horeng can dibayar. Ke heula. Ulah geura ngomong nu maehkeun kana semangat. Molena. Kebe heula. Salaki lapar neuk dahar geus aya kejo. Karakeneuk ngahuap. Nu hade
eta beas menang hutang. Oh, engke heula geus subuh teh teurap 7 kali. Karak omong gendasana ge sah nu mayar. Lain salaki mah. Teu situasi urang ge pamajikan, atuh eta mah pamajikan orang keur kadeulina sibuk, atuh ulah yang diladenan bae ka. Gitu, kudu ngamaklum, jalain pembantu iya. Nyen kopi bae mah kakak ge bisa. Nyen sorangan nyar teh mah bisa bae. Nyokot kejo kana salang bisa. Ulah kudu ku ewe bae. Itu nulis situasi eta ngaranna calakan. Ulah bodoh-bodoh teh teh hirup. Ya mah gurger belaporan ka kula. Ke sing anak cenah tamagan ibu-ibu. Oh, kurang ajar. Jak PK ngaing untung ewe dipagahan oke. Ngomong-ngomong sing bener cenah. Lain maksudna nani teu ngeunani kula. Kumaha kitu? Atuh pamajikan kula cenah tolak dinyin kopi-kopi acan cenah kitu. Oh, cik kula pupa jeung oleh saroba. Kadinya nama haliwa amat kakak. Gila amat aing malabatan naon bae Kangjeng Nabi ge nanya ka pamajikanna, "Neng can aya naon ieu urang tuang?" Teh naon Kangjeng Rasulullah puasa bae buruk cenah. Puasa batur mah. Oh naon? Iya, mah rumah samere duit henteu ka pamajikan nya gendeungeun kejo. Dengan kejo jeung naon dak cik pamajikan jeung dampaleung namuan. Aduh bener sabah. Ngomong sok tunya tanya Kak, ngarumasakeun diri bae anu aya caplok di dinya. Gati-gati, pan bikang mah eta nyiar-nyiar celah. Pipasiaeun sok timu bae pan eta ngomongna. Mantap urang ulah mere celah pikeun pasea. Ai rumah teh mere duit mah geus nu aya caplok di dinya. Nya mah tunya tanya dahar jeung naon segala macam mere duit ge hanteu. Bukan rasa. Heeh. Eta ngaranna urang ngarti nya calakan. Tah mudah-mudahan eta ya barokah pikeun urang sadayana nya. Ya masalah menghadapi kewajiban ti Allah, tidak ada hal yang menegangkan, tapi hal anu kudu dipake kasieun kurang, sabab agama itu memberikan keringanan kemudahan dengan syarat urang teh daek neangan ilmuna. Kirang langkung nyuwunkeun diapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.